Hei dulur-dulur kamonesan, kadaria urang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan. Bisitana cek batur jelema edam. Tinky Winky Pipsi Eba, Lala Bi Lala lala, kareran Eba alus kudu lala. atupan api-api na atuh Bi tuker di kamera ceritana teletabis lalanya sok Tinky Winky Pipsi Lala, mul. Po kajai po anjing tadi menewah nu paraleg ya balik ayo Jai, Naon di B? digerak. Ayo mana kumadi di sekolah hayo nyin masalah. Masalah naon, Bi? Tadi bu guru nelpon, cara mana ibu ligir di sekolah ngan di celana wungkul. Ye, Bi, pancek bu guru teh bajuna ti tadi asupkeun. Babaturan ajaib masa eutik diasupkeun Bi bajuna. Ajaib mah dibuka we bajuna, Bi. Asupkeun kabeh kana calana. Berarti aja leuwih patuh Bi ti baturan aja eta. Oh, heueuh nya. Ada kitu teh mah bu guru na atuh budak geus patut disalahkeun. Jeung bibi ke ditelepon. Lain jay aya aki aja itu geus balik di rumah sakit teh. Geus bang kamari. Abang can ngalongok euy kamari. Ai gering naon? Tah aki aja teh. Kolesterol cenah mah. Kolesterol. Nya. Hah? Keburunan geus teu meunang dahar nu berminyak berunannya aya naon? Aki aja memang. Sing ngadaharan jaliken, kompan, rem, boro-boro ning dreumah. Betul di mall oge sok dipiceunan tara di dahar. Nah, ini amuk-amukan. Kehul kasih mama. Aja yang minta duit 2.000 menit diberi. Ada yang bayar listrik mah aya. Atuh udah bayar listrik mah tuh wajib, Jai. Menteri bayarannya dipegatkeun. Bayar listrik ka imah. Aneh tak ka listrik tiba heula dibayaran. Angger we teu lunas-lunas eta unggal bulan aya deui tagihanna. Nya tuh mah lunas pan dipake eta teh Jai listrik teh Jai. Aneh. Ari hatina USG naon di? USG. Saha di nur USG? Bibi gering. Kudu USG cenah cek dokter kamari. Oh. USG mah eta teh ieu naon teh paragi ngaronsen. Paragi ningali jeroan awak urang. Jadi katingali tah jeroan teh urang pujit urang hate jantung kataringali gitu. Jadi kanyahoan penyakitna di mana? Gitu. Kadang-kadang sok dipake oge geuningan kuno orokan, kuno keur hamil, kumaha posisi budak, sehat budakna atawa henteu. Ku eta ku USG ditinggalin. Mah jadi atuh segala kaciri mah mau jantung hate mah. Nah, moal jadi kan cek dokter titah di USG bibi. Pan hate bibi rengat, da eta teh dokterna mantan bibi. Era atuh. Anjing. Bibi kaki yuk pemikiran. Bibi aing. Mantannya itu dokter. Harudang. Ya aing. Mantanna dokter. Tapi henteu kitu. Henteu kitu konsepna. Jadi USG mah henteu bisa maca perasaan. Nya. Da barina oge lah hate bibi mah henteu rengat henteu. Anu rengat mah bibi mah sirah. Ya, Bray.
Parupa aja. Cacatrek ke pegawaian teh si ieu. Ampun teh. Bu akhir dingin nih tegat. Sungguh teh parait ya mun teh kieu teh. Aya teh ruam raem ieu mah. Nya. Ya sih apa sejenis mamalia, guys. Bener tuh. Pasti gitu. Catrek we tuluy, ya. Ya. Pang-pang nama maneh rek sare gini yang sok cuma cemil we hayo. Awak seteh ngabadagan tah. Siga pentil buta ai maneh. Teu sehat nu kitu teh. Halus meredat. Badag berat. Ku teh kapan di akhirat teh urang ditimbang berat yo. Berat masuk surga, da menang timbangan anjir. Anjing. Banget si Ahurung. Ya di akhirat mah teh lain timbangan berat badan teh. Timbangan amal. Si ieu. Maneh mas santren di mana baheula? Hah? Dia yang subur aing curiga si ieu mah anjir mas santrenna si ieu mah. Parah anjir. Timbangan berat badan cenah teh. Urang mah bi usaha euy lalasuh kieu euy duh. Dagang an dianyukan we ting teu puguh mayarna ge. Tong jadi pikiran gerak lebih magis kebal ya manggi nu kieu genan geus atoh sase we. Ya heueuh. Bibi mah da awewe aya nu pangusahakeun atuh. Dar cecenet ge atoh we. Urang mah pan lalaki beda. Tanggung jawab lagi atuh. Udah maraban pemajikan beneran. Can budak deh ayeuna teh asup SMP pan si Ei teh. Bingung euy. Usaha naon atuh. Nggak jadi pikiran gerak abis si tipes. Ya mana enak manempo eta naon ngaranna teh? Gaya pelempang nama juga geus atoh. Anjing. Gaya pelumpang na maju cen. Nya pasti atoh bi. Da keuyeub mah nyang gigir kabehna ge lempangna. Terus orang lamun hayang neangan kabunga kudu neangan keuyeubnya. Heeh, aduh tuh teh anjung kotakan. Keur susah kieu aing titah neangan keuyeub nu lempangna maju. Pikir gerak ku di dinya. Kunaon di bi di tempat-tempatnya menila leulis gitu. Puguh bibi kurang darah kamar dipariksa teh. Babari bi kurang darah mah. Naon? Tinggal ngemilan reungit. Tapi heueuh jay maneh pinter oge. Tapi asa hoream si kurang wareg murag eta mah leungit mah mending keneh lentah. Wareg mah. Tah, nya bi mending keneh lentah. Bibi beuki bancet henteu? Teu aing menajis embung bancet mah lah. Ajai mah beukis ya. Pantesan si sukuna kekeungun bae unggal poe lah. Ngaruh di bi bancet. Nya ngaruh ah. Meureun kekeungun mah ada keong. Heueuh nya. Aing jay ai bi ebah eta gering naon jay. Rombehkeun cenah mang. Mak nya roromeheun teh kudu dibawa ke rumah sakit ai maneh. Pan rombehkeun hage dina hulu mah. Jadi bebah rempang nih mun diajak ngomong teu nyambung. Heeh, sia maneh nya. Terus kumaha atuh jadi meureunan dirawatna? Cenah mah arek dibawa ka Ikin Sadikin mang. Bikin sadikin. Nya Dokter naon teh dukun? eta ning rumah sakit nu di Bandung. Anjing. Bikin sadikin cenah. Dak rempag. Lain ikin sadikin saya rumah sakit di Bandung mah. Hasan Hoerudin. Aku kerempag anjing. Bikin sadikin cenah. Ampun teh. Ai maneh gawe kana di cul ayeuna. Naon ri bi? Milu baturan lah. Sistemna kumaha di? Pembayaran anak. Nya. Di abi mah hijian bi. Kan aya tahapan. Misalkan hayang bersih ceruna hungkul.
Ramayana teh 10.000. Ya. Kamu yang bersih luar jero mah 5.000 bi. Harganya murhan kan luar jero. Panali nu luar jero mah bari bi, yang bersih mah. Anu hese mah nu eta anu jero na hungkul nu bersih. Baru dibalikeun. Disikat eta mah manual pan make leungeun. Yang bersih luar jero mah diasupkeun ya kana mesin cuci. Pinter maneh Jul, bibi mah teu kapikir setik-tik acan. Pasti we pinter mah da sakola panan. Dari mana eta? Di ditu kos Masih kena di lalajoanan ya nu karya patut. Bolak balik tadi. Hah? dah. Mani arah reueuh gawe. Sekali ngana Ya, kopi. ngalalajoanan jelema pagu mah nya. Udah sabari Nular, ngawar itu. nular lagi leuwih-leuwih ti nular model corona. Isu atuh sampeun. Ku nonton hungkul bisa jadi rempang sarua. Corona mah kudu lewat batu katawa bersihin heula. Bubar mending ge bubar. Sok balubar. Balubar. Buat burgit paling nggak. Karena balik.